Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa dzarqit tuyuri fil ma'i wa in lam yakun min tuyurihi. Wa dzarqit tuyurin jeung deui najis anu dihampura dina cai teh nyaeta saperti tai pirang-pirang manuk anu mana filmai ketika teu anclom ketika murag kana cai. Wa in lam yakun jeung sanajan lain jeung sanajan teu aya eta aya namun tamah tai manukna teh min tuyurihi lain nyaeta tai manuk cai. Aya manuk nyaeta manuk anu manuk cai we gitu, manuk anu khusus we putar-putarna teh dina aya namun tadina luhureun cai. Jadi kesimpulanana najis anu saeutik hukumna ketika karageragan ku barang anu najis eta jadi muta najis najan teu aya perubahan kecuali anu muragna najis anu dihampura. Nah, salah satu najis anu dihampura teh najisna tai manuk. Najisna tai manuk najan lain manuk cai, manuk umum gitulah. Najis mana najis ngan dihampura tuh loba ya. Najis anu dihampura teh loba. Tai manuk najis dihampura lamun nyaeta murag kana cai khusus ya dina cai ya khususna cai. Tuh naon deui wa ba'ri parotin tai berit tapi tai berit mah nyaeta anu disaratan dikaidan amma anu sumarambah anu walatra naon al ibtilau nyaeta mencek urang mah jadi breh gitu cuk celek di mana-mana nyaeta bihi di mana-mana aya namun teh berit raclek aya teh berit sehingga ese aya ngaraksana anggar we kitu kapodolanna berit tanya ka di mana-mana berit modal kana cai saeutik anu hese ngaraksana dihampura teh dihampura tegasna dihampura teh bisa we pake wudu pake adus loba geus dipapai mah najis anu dihampura teh loba. Wa barisatin tuh tai naon deui tai doma tai eme waqa'a anu murag eta tai pilabani nyaeta kana cai susu halal halbi dina nalika diperas susuna. Nah meureunan termasuk tai naon susu teh nu urang mah sapi gitu. Anu narapal aya namun tabana etana teu begitu ayana dipereut teu aya namun tama gejlok si tayana murag kadinya dihampura jadi aya namun ta bisa we diinum bisa aya namun ta diinum bisa aya na diinum
acai susu domba anu nyaeta kapuragan tai domba na dina nalika meres tapi dina nalika meres lain lain ngahaja murag aya nu modal kadinya lain domba mah jadi pan aya nu meresna teh tina pentil susuna deket aya mun teu maliang taina tah teu lain mun teu ngepluk kayaknya murag karena cai susu nu geus meunang meres teh najis mana najis ngan dihampura inum biasa gitu inum biasa ulah dipikeun dan najisna najis dihampura loba tuh wama jeung disakur perkara ya pa anu nyesa eta perkara pinahwil karsi dina saumpamana eta babat tuh ada ayana kadut ya wadah kadut mimma tina sakur perkara tan ya suku anu masakat nantan qiyatuhu ngabersihan eta perkara ya kadang-kadang lekohna gulai teh ku eta teh lekohna teh kitu bae ngeunah atuh meureunna aya bisi ya bisinya aya nu mun teh mah jorok eta aya nu mun teh mah maresihan kadut teh teh teu kabersih bararau bae bau ge hakana gitu beuki bakal teu beuki jadi berkaitanana nyata lain jeung najis jeung teu najis na beuki henteu itu beuki mah lain deui gitu itu beuki mah mung aya nu mun teh mah bau eta bau tai domba bau tai aya nu eta kadutna ya bareuki bareuki ngeunah we wapkeun apan cenah bau tai domba dina eta bae bau ge kitu da dihampura ieu mah dihampura ngeunah ya. Jadi eta teh najis si najis cuma najisna dihampura sisa-sisa aya namun tada babat lamun maresihan teh teu kudupan aya namun teh anger heok mesti aya namun teh eta ge geus di aya namun teh kuci panas dikeueum anger bau gitu anger bau bae lah nya sasaeutik wae mah gitu nya sasaeutik mah hese bersihan teu hariwang lah eta mah teu hariwang ku masalah ina tatayan mah bae ku masalah tatayan mah wal qalili jeung di anu saeutik min dukhanin najasati tina haseup najis walau min mughalladin nyaeta najan tina haseupna najis nu mughalladah naon aya namun tadukhan teh wahwa aya eta dukhan haseup najis teh al mutasaidu anu naek tuh minha tina eta najis teh biwasitatin narin kusabab perantaraan seuneu diduruk lamun ngaduruk teh bangsa aya namun mah ya naon disebutna teh jajaba gitu naon teh baheula mah nyaho ngaranna teh lamun sisa-sisa tina jukut parab domba terutama aya namun tama parab muning umumna mah da hari domba matara pangdurukankeun lamun muning gitu sok pangdurukankeun umum di baheula ge jadi pasosor teh naon sababna apa nu balaleur jadi muning mah lamun aya namun teh mah teu pangdurukankeun ngarobrol jadi mijah gitu getek di pasosore tah umumna teh jadi eta teh sok pangdurukankeun nyaeta ngebah-ngebah laleur eta lamun aya namun tama orang make baju na keur salat pan kahaseupan haseup tina naon tina durukan najis pan aya na jukut anu campur jeung tai kuda tai muning gitu tai aya na domba andai kata ngahiji pan aya na jukut jeung wadukna diduruk teh garingna teh pan haseupna teh napal ka dieu najis dihampura gitu nu narapel kana baju nu narapel kana sarung haseupna nu napal teh eta dihampura najan tina durukan najis mughalladah andai kata babi gitu sok pangdurukankeun tuluy aya namun teh urang ngaliwat kapal bahdinya najis eta teh pan tina durukan aya namun teh tai babi teh atawa tai bagong teh atawa tai anjing gitu tuluy ayeuna diduruk tepan meletak haseupna kana baju kana sarung dihampura eta ge
dihampuran. Loba matak ulah waka ayeuna ngahukuman najis, ulah waka ngahukuman teu sah salatna ketika aya terjadi kieu gitu. Aya najis mah bisa wae disebutkeun najis ngan najisna kan aya nu dihampuran teu dihampura. Ya najis anu mata kahambat nyata kana teu sahna si cai dipake susuci ketika karagraganana ku najis nu teu dihampura. Ai karagragan najis anu dihampura mah lain deui. Najis salat najis wudu gitu. Wal yasiri jeung disaperti anu saeutik minasya'ri tina bulu al munfasili anu lesot anu pisah min ghairi makulin tina salianti sato anu halal didahar anu sok didahar. Ghairi mughalladin anu lain najis mughalladah. Nah, ieu teh kan bulu-bulu anu lesot tina sato anu haram dagingna. Tina sato anu haram dagingna pan eta teh najis. Bulu kucing gitu. Ya, najis teh anu lesot ari keur napalna manteu. Ari keur napalna manteu. Contohna kucing tuluy lunak leneh urang keur salat. Urang keur salat teh najis. Asal ulah lesot teh ulah lesotan caroplokan buluna ngan lamun aya bulu-bulu anu lalesotan eta jadi najis nu lesotna ai keur napalna manteu. Tapi khusus tina sato anu haram dagingna nu tara didahar dagingna nu haram dagingna. Adapun ayeuna anu lesot tina sato anu halal mah dagingna henteu najis. Seperti ayeuna mun bulu manuk anu manukna manuk anu halal dagingna. Seperti tina bulu ayam tuluy lesot ayeuna bulu ayamna. Coplok gitu tina awakna eta mah teu najis. Teu najis. Bulu-bulu sasatoan anu halal dagingna ketika lesot eta buluna henteu najis. Ngan bulu-bulu sasatoan anu haram mah dagingna lamun geus lesot teh tina awakna najis gitu. Tah, tapi anu saeutik mah dihampura. Seperti salamar dua lamar gitu ayeuna mun teu mah ucing geus goler-goler gitu. Dina ayeuna mun teu mah dina lahunan urang. Kalau ya ayeuna mun teu mah sabari kibring-kibring teh aya sisana saeutik dihampura. Jadi ayeuna mun teu bulu-bulu nu lesot tina ucing eta nyata dihampura. Walaupun ari ngaranna mah najis gitu. Jadi najisna najis dihampura. Atawa ayeuna mun teu model bulu naon nu haram dagingna teh lah teh sok biasa ayeuna mun teu mah di ieu teh ku urang teh nya model bulu sok buluan teh bulu maung kitu tah. Aya maungna mah teu najis. Maungna mah buluna lamun napal keneh teu najis. Urang nyoba kana bulu maung eta atau bulu ucing umumna mah. Dengan lamun lesot najis. Lamun geus lesot tina awakna geus lepas tina awakna. Tapi lamun saeutik mah najisna najis dihampura ai loba mah henteu deui. Aya teh mah ukuran loba jeung teu loba malah kumaha ayeuna mun teh cek umumna we gitulah. Kumaha cek umumna we. Ku sabab ayeuna mun teu macan aya hukum anu adat, hukum anu umum biasa aku mah urang gitu. Kumaha cek urang teh? Saeutik atuh sakieu mah. Baik. Cek urang wah atuh loba ieu mah sakieu mah gitu. Jadi teu diukur ayeuna mun teu ku salamar dua lamar, 10 lamar 2 lamar.
kumaha kebiasaan we nah malah kok gaya saeutik berarti hukum bulu saeutik ieu mah aya riab ge ayeuna loba berarti hukum loba jadi lamun buluna loba mah nu muragna eta teu dihampura mun murag ayeuna mun teu makana cai kitu mun murag ayeuna mun teu makana cai teu dihampura teh lamun saeutik nu lesotna nu lepasna dihampura asal lain bulu najis mughaladzah lamun bulu anjing mah saeutik oge teu dihampura bulu bagong bulu babi teu dihampura lamun murag kana cai saeutik teu dihampura wal kasiri jeung deui ya ayeuna mun tama ieu nu dihampura teh najis teh loba tadi mah saeutik ieu mah loba minhu tina bulu eta loba tapi ieu nyata min markubin tina ayeuna mun tama sasatoan anu sok ditumpakan tina seperti ayeuna mun ta bulu naon keledai meureunnan gitu bulu ayeuna mun ta bulu ayeuna mun ta keledai pan eta ayeuna mun ta najis himar ayeuna mun ta matan eta ayeuna teh halal dagingna tuluy ditumpakan teh narapal we ayeuna mun teu makana bujur teh atawa ayeuna mun teu makana calana teh narapal bulu-buluna datas ditumpakan teh lalesot buluna loba dihampura nih loba oge dihampura bulu anu lesot nyata tina sasatoan nu haram dagingna ngan sok ditumpakan ditunggangan model himar gitu nah, kan haram teh halal dagingna tuluy ayeuna mun tanapa nalika ditumpakan teh kana bujur kana calana tuluy ayeuna mun teh dipake salat jalan terus da dihampura sanajan riab oge wal qasasi jeung di ayeuna mun tamatinu tukang nyukuran ieu pan ayeuna tukang nyukuran mah hese ngajagaana gitu nah begitu ayeuna geus beres nyukuran wah ayeuna mun tamariab ieu bulu naon bulu ucing dah ucingna sok dicukuran bulu himar dah himarna ayeuna mun tamu sok dicukuran gitu sehingga ayeuna mun tarabeng pan buluna narapal dihampura keur tukang cukur mah keur nu sok numpakan eta mah numpakan sasatoan nu teu halal dagingna tapi osok ditumpakan lesot buluna napal kana bujur dihampura jadi lamun salat tahoe wadami jeung deui najis anu dihampura nyaeta getih albaki getihna getih anu nyisa alami dina daging wal admi jeung dina tulang anu mana lam yaktalit anu acan kacampuran eta dagingna jeung tulangna bisain kunaon bae ku sesuatu gitu. Jadi lamun orang hayang laluasa masak atau ngadahar ayeuna mun tama daging geus dipencit geus disisit geus di laan teh dagingna ulah dikumbah gitu jadi syaratna teh ulah ayeuna mun tama waka kacampuran kunaon-naon termasuk nyata anu biasana ulah waka kacampuran ku cai jauhkeun tina cai engke begitu ayeuna mun terek masak teh tinggal ngeureut teh kitu apaan ayeuna mun ti daging kana lawa ayeuna getihan bae dihampura eta mah dihampura najis nu narapal dina daging dina tulang-tulangna dihampura asal lam yahtalit necan kacampuran bisain ulah make campuran naon-naon make ayeuna campuran ku naon-naon termasuk ayeuna cai contohna kama lau dubihat sacara lamun dipuncit satun doma
wakutnya terus dikeut ditek-tek naonlah moha dagingna eta doma wabakia terus nyesa alaihi dina eta dagingna teh asarudami aya sisa-sisa tapak-tapak getih. Nah getih anu narapol dina daging doma eta getih anu narapol dina tulang-tulang na doma eta najisna dihampura, najis getih eta dihampura dahar gitu pasak dahar bihilapi ma lawih talato beda jeung lamun aya namun tamaseg lamun geus campur bigarihi jeung luar ti getih jeung luar ti getih eta mah getih hungkul campur ulah kacampuran naon saperti mana kama yufalu fil baqari sacara anu sok dilakukeun fil baqari dina masalah nyaeta sapi. Sapi anu mana allati tudbahu sapi anu sok dipencit fil mahalil muaddi dina tempat nu geus dicawiskeun dijagal. Lidibhiha karana mencitna sapi al ana dina masa-masa ayeuna dina waktu dina zaman ayeuna eta teh min sabil mai biasana aya namun teh sok dikucuran cai tuh alaiha nyata sabada dipencit teh disemprot ku cai nya we li jalati dami karana keur meresihan getihna teh anha tina eta sapi teh duka ieu mah can ayeuna ngabandungan ai sapi mangan ai domba mah di Mekahnya we gitu geresel geus geresel teh aya namun tamatuluy di da cigah di bolonyonkeun kitu nyisitna teh cigah aya namun teh gampangan pisan porosot kitu di ya diporosotkeun aya namun teh lain kitu nyisit ti urang geuning set ayeuna hiji oge ngusaya gitu polonyon kitu tah jika aya namun teu molonyon geus kitu tuluy enak turih ieuna di kitu teu ayeuna hesek pas di urang dikodok burusut tah geus burusut teh kaluar ayeuna kadut jeung jerona di semprot ayeuna ku cai cigah paranti nyuci motor teh gitu tah berarti lamun aya sisa-sisa getih teh da geus campur jeung cai eta mah teh dihampura. Jadi lamun dek dipasak teh kudu sabersih manten sabersih-bersihna ulah aya sisa-sisa sama sekali. Jadi ulah kumaha lamun dek aya namun tama dek dikumah daging mah sing sabersih-bersihna ulah aya sisa-sisa getih dina dagingna eta. Lamun seug aya namun tak kumagok geus setong dikumah. Sabab ayeuna aya teh di kumaha mah si getih-getih anu nyisa dina dagingna atau dina tulangna eta dihampura. Lamun geus antel jeung cai ulah kumagok terus sabersih-bersihna samping kapias oge. Mata ku sabab hese ari meresihan getih dina daging anu atah keneh mah hese. Jadi aya deui kitu kumaha aya namun teu macarana godog saheab sabada aya namun teu eta teh godog ayeuna saheab geus kitu tuluy aya namun teh banyur ku cai bersih banyur ayeuna ku cai bersih jadi kan aya namun teu mauh getihan apan tadi aya namun teu masakna keur aya getihan geus campur teh beakeun heula getihna engke geus beak tuluy banyur ku cai bersih atau kieu di mana-mana aya namun tama geus kumagok geus aya na kacampuran cai nya sabersih-sabersihna we lamun hayang teu nyangkrung aya namun tama eta getih hiji carana teh geus bersih teh aya namun tama ditampungna dina ayakan ulah dina baskom mah ke aya moe cai teh teh bijieun getih teh kadua nyata kudu langsung begitu geus bersih teu tampung dina ayakan langsung aya namun teh pasak sabab lamun diingkeun bijil deui bijil deui aya nu di jero mah teh dihukuman getih teu katingali mantan kaluar mah eta nu geus kaluar
Jadi carana aya dua, erek ayeuna mun teu sakalian dibersihan getihna dina memeh dipasak sabersih-bersihna. Kadua lamun ayeuna teu kitu sake godog ayeuna sahaya. Geus kitu tuluy ayeuna mun teu banyu rek ku nu bersih. Ya, lanjut kitu. Lanjut ya. Pasak ayeuna saterusna. Karena cenah ari sistem penyembelihan di dia make alana di zaman ayeuna mun teh mah ayeuna mah ketika geus beres nyembelih teh tuluy ayeuna sisit jadi henteu ayeuna bisa lepas tina cai pasti dibanyur wae ku cai. Jadi ayeuna mun teh mah ari daging-daging ti pasar mah geus ayeuna mun teh kemungkinan besar weh geus antel jeung cai gitu. Dek daging sapi ke dek daging domba ge kemungkinan besar we daging anu pasar mah geus nyaeta campur jeung cai geus kacaya. Jadi di mana-mana dipasak teh lamun di pasar mah kudu sabersihna manten we dibersihan getihna ulah aya sisa-sisa getih. Tah mah terutama ka ibu-ibu kudu apal pisan ieu mah. Urang ngajina tuluy ibu-ibu ayeuna nu masakna nu tukang masakna tara ngaji urang ngadaharna ku urang diapik-apik wapkeun ieu teh naon kitu tah mata ayeuna mun teh mah ieu mah anu pang-pang mah nyaeta para koki-koki lah tukang-tukang ayeuna mun teh masak aya urang nyaho teuing ayeuna mun teh urang menyesit ayeuna tetorokeun ka ibu-ibu ka dapur. Tinggal meureunna ayeuna mun teh ieu teh tadi teh make cai teh dibanyur ku cai tadi teh daging tento ibu tah matak di urang mah kitu. Jadi ayeuna mun teh bangsa sate-sate teh ulah ayeuna mun teh mah ulah kaantelan termasuk pesona ulah baseuh. Termasuk wadah-wadahna ulah ayeuna mun teu baseuh-baseuh. Ulah baseuh-baseuh. Eta mah ayeuna ulah aya cai-caian we. Pesona ulah ayeuna mun teh mah caian. Sagaget pasak kitu. Tangke lamun aya geus aya ayeuna kacampureun cai engke teh kudu sabersih manten di kumaha. Kumaha. Eta ayeuna mun teh barabeuna teh di mana-mana geus make cai-cai mah gitu. Barabeuna teh kudu sing sabersih-sabersihna. Getihna ulah aya sisa-sisa sabab getih anu nyisa anu sabada kaantelan cai si dagingna mangka getih eta teu dihampura. Nu dihampura mah nyaeta getih anu narapol dina daging dina tulang anu eta daging teh can kacayan. Pahamnya? Geus Bang. Eta nu dihampura mah. Nah. Gitu. Fa innal baqiya minadami karana sanyana getih anu nyisa ala lahmi dina daging ba'da sabbil ma'i sabade kucuran cai layu fa anhu. Jadi sisa-sisa getih anu narapolna daging sabade banjur ku cai eta getih najis eta najis getih eta teu dihampura. Nu dihampura mah can keunaan ku cai. Anu can ayeuna mun teu kacampuran wa in qalla najan getihna saeutik tegasna kudu ieu mah teh kudu sisa bersih-bersihna likhtilatihi karana eta mah getihna geus campur bi ajnabiyyin nyata jeung nu sajana jeung sajen teh jeung cai aya tadi mah getih murni lamun geus campur jeung cai mah teu dihampura kudu sabersih manten we. Kudu ayeuna mun teu bener-bener pelik ayeuna mah matak pal ya tanabbah lau ingat eta ingat masalah eta ingat itu kang leleb mah kang leleb am gitu ai bebersihna teu bisa ai bersihna najisna teu bisa ai lelebna pangbeukeuna ai bersihna najis hayo meureun ngadaharan najis gitu. Mun urang ayeuna mun teu percaya wae ayeuna kaya ka pabaya ku urang kadigan bal ieu mah ngumana ayeuna ku urang kurang ayeuna mun awe kira-kira teu apaleun mun awe kira-kira teu apal kurang palebah dinya matak atuh ayeuna mun teu mah hayang teu barabe didik tah bere nyaho nu teu ngaji mah awewena oh kitu geuningan ayeuna daging getih nu nyisa dina daging teh anu dihampura aya nu henteu
nu dihampura mah murni can kacayan aya kacayan mah kudu naon sabersih manten najan tapi kapias gitu. Tulungin sarina bongan aya de cayan gitu. Geus kaantelan jeung cai. Wadobitu patokanana kieu patokanana fi jami'i dzalika dina sakabeh masalah najis anu tadi annal afwa ukuran patokan sanyana masalah dihampurana dina masalah najis manutun eta dikaitkeun dicantelkeun bima kana masalah ya suku anu masakat naon al ihtiraju ngaraksa anhu tina eta ma galiban galibna. Jadi galibna mah aya na dihampura, aya na masalah dihampura dina najis nyaeta tergantung masakat jeung teu masakatna nyaeta dina masalah ngajauhan atau ngalengit ka najis. Ketika aya mangka masakatan, ketika barabe mangka eta dihampura. Jadi galibna mah ayeuna karana barabe begitulah. Lain karana kedua, karana hoream. Kun mah dihampura we da hoream ya lain barabe. Hese wae ayeuna mun teh perjal deui jaldi heuh ayeuna mun teh masa kaligus aya di garoh mata tadi ge sabersihna banjur kucai buru-buru pasak. Buru-buru ayeuna mun teh pasak kitu. Geus dikitu dihampura we. Jadi salah satu ayeuna mun tama ieu hubungan ilmu usul fikih ayana jeung masalah masakat. Jeung masalah ayeuna mun tama keyakinan jeung masalah hajat, masalah darurat, teh kitu bisa berubahna hukum teh. Jadi ieu ayeuna mun teu hukum tina najis ketika ieu aya kesulitan ngajagana ngaraksana jol weh aya hampura gitu na fikih mah. Wal mu'tamadu jeung ari kaul anu mu'tamad eta annahu sajana kalakuan layu fa teu dihampura naon andamil barogisi tina getihna piteuk teh saperti laleur nganu gede wal kumali jeung nyaeta saperti getihna non tumila wa nahwihi jeung nyaeta sabangsana bin nisbati dihubungkeun lil mai kanu benda cair-cair wal ma'il qalili jeung cair saeutik. Tadi ayeuna mun tah tingali anu dihampura teh nyaeta najis teh najis bangke sasatoan anu eueuh getih ngocor dina nalika dikeureut ari getihna mah teu dihampura ari getihna mah teu dihampura bangkena teu dihampura mah getihna henteu getihna mah najan getih piteuk oge najan getih tumila oge getihna mah nu dihampura teh bangkena. Tuh lamun seug ayeuna mun tama ieu getihna laleur getihna piteuk getihna tumila jeung sajabana teu dihampura teh lamun dikaitkeun dihubungkeun jeung benda cair atawa jeung cai jeung air. Adapun ayeuna mun tama eta di mana-mana ayeuna mun tama antal di mana-mana ayeuna mun tama eta nya di mana-mana ayeuna mun tama eta getihna antal kana baju mah getihna ayeuna mun tama antal kana sarung mah dihampura getih piteuk ya teh getihna aya ayeuna mun teh awakna kitu lah bangkena gitu tah getihna mah teh dihampura lamun antal kana saeutik teh mun bangkena dihampura mun getihna henteu teuh ieu mah dibalikeun jadi lamun ayeuna mun teh mah bangkena lamun kana pakaian dibawa salat eta teh dihampura lamun getihna
sabalik rendah cai we gitu. Sekali deui. Ieu ayeuna mun teu sato binatang anu teu aya getih anu ngocor teh. Lamun kana cai mah nu dihampura teh bangkena. Lamun getihna teu dihampura. Ai kana pakaian mah nu dihampura teh getihna, mun bangkena tak kitu. Annal afa annahu la yufa anda mil barogis wal kuma wa nahyi bin nisbati lil ma'i wal ma'il wa in qalladamu jeung ayeuna najan saeutik teh getihna teh najan saeutik oge lamun antar kana cai mah teu dihampura. Getih ayeuna mun teu mapiteuk getih laleur getih ayeuna mun teu reungit getih naon deui getih tumila di dieu mah getih ayeuna cak-cak kitu nu ayeuna ketika ngecret kana cai anu saeutik najan saeutik getihna teu dihampura dan nu dihampura teh nyaeta bangkena. Dunal ma'il kasiri ari masalah dina cai dina cai loba mah eta mah ayeuna mun teu mah dihampura ai ayeuna mun teu mah eta mah teu nyatak najis teu najak ayam teu matak ayeuna mun teu mah nganajiskeun ari dina cai anu gede mah pan itu mah cai anu saeutik cai anu leutik ai cai loba mah lain masalah. Jadi cai loba mah karageragan bangkena karageragan getihna ai cai loba mah nu tadi mah pan masalahna hukumna hukum cai saeutik cai loba lain deui. Walau qatala lamun hiji jelema ngabunuh maehan kumlan kana tumila au barogis atawa maehan laleur baina asabi nyaeta antara ramo-ramona mencek urang beli naon ditines gitu. Bentuk urang naon dipencet gitu laleur pencet tumila pencet gitu atau ayeuna mun takutu tinas gitu tah lamun ayeuna mun sasabarana kitu dapat nu kitu fa in kana adamu engke teh ayeuna mun teh mah aya getihan walaupun saeutik oge gitu laleur ayeuna mun teh lamun kurang pencet mungkin lah aya gitu getih teh ayeuna mun teh tumila puguh aya tumila mah ayeuna mun teh manon pencet aya getihan. Nah, kutu mah jarang gitu mah. Ayeuna mun teh mah eta naon bae lah. Anu getih ngocoran tengan ieu mah dipencet. Tah tinggal kieu eta mah. Getih anu napol eta ayeuna najis atawa henteu? Urut ayeuna mencet laleur teh, urut mencet tumila teh napol ayeuna getihna dina ramo gitu. Teu mencet ayeuna mun teu macak-cak insya jawabana eta mah kieu jawabanana mangka lamun bae si getih anu napal dina ramo teh loba lamokot lam yufanu jadi getih tina laleur getih tina tumila eta lamun lamokot ayeuna ramona urut mencetan ayeuna mun tama tumila jeung laleur teh loba getihna teh eta teh dihampura. Lamun bae ayeuna mun teh saeutik ya dihampura. Pencet aloh getihan saeutik sakeceret. Nah, berarti eta dihampura. Ya lamun kawa salat teh naon-naon gitu. Aya getihan ayeuna mun teh mah teu dinya tina laleur atawa tina tumila teh naon-naon. Hada wa kharaja bidukhonin najasati. Wa kharaja bidukhonin najasati jeung kecuali nyaeta hasupna najis bukharuha wa wal mutasaidu minha la biwasitotinarin. Aya hasup aya kebul modenan gitu. Aya haseup ayeuna mun teh mah aya kebul. Ari haseup mah nyaeta melalui ayeuna mun teh pembakaran gitu ngaranna dukhon. Jiga urang udud gitu.
Terus senget meletak kayak gitu tah. Nah, ari ayeuna mun teh bukhor mah nyata bukhur teh eta mah henteu melalui pembakaran. Jadi hasib-hasib anu tanpa pembakaran eta mah hukumna suci. Eta mah hukumna suci fahuwa thahirun. Fahuwa thahirun. Aya namun teh bau-bau tapi lain diduruk gitu. Ya termasuk aya namun tema bau anu keluar nyaeta tina aya namun tema naon lah model aya namun tema tina di cai di WC atau aya namun tema bau anu keluar aya namun tema tina dubur eta suci eta suci kitu teh tuluy aya na ti laman aya namun teh kolor bau euy nah bae da suci eta mah bau eta mah bau geuning euy aya namun begitu aya namun teh masuk ka WC WC na aya namun teh tara di banjur begitu keluar teh WC modal bararau lain ya mah geus aya namun teh matin angin eta mah suci eta mah bau suci gitulah kena naon kena uap lah itu mah kena udara gitu kena udara jadi sanajan ayeuna bau waduk gitu suci we eta mah da lain ayeuna mun tama naon lain duhon eta mah lain duhon kahebos gitu lah kahebos Nah, matak palau malaa mangkalamun minuhan manehanana min hutina aya namun tama eta tina eta amu teh kurbatan kirbatan kana gariba kana wadah wah malah tuluy aya na mangul manehanana aya na ala dohri di ganong gitu di ganong aya namun dina tonggong wasalabia tuluy salat manehanana mamawa eta mawa ganongan naon mawa ganongan aya namun tanu naon tina udara anu bau teh salat tuh cing lamun hitut maneh dek diwadahan ku kampis gitu teh atau ku botol dut aya namun tema tutupan lek dua salat ka bawa salat teu najis da suci gitu nah ya teh kudu apa ya teh ngarah ayeuna henteu kikuk mah engke di lapangan ketika orang ayeuna ngahukuman ieu suci ieu najis istilah ngan ieu masalahna nyata rada konflik teh dina masalah ayeuna najis ieu najis nu kieu dihampura atawa henteu gitu lamun ke sakabeh najis ayeuna wah najis ieu teh dihampura wah urang barabe ketika nyaho mah kieu memang najis apa ayeuna mun aya dua rupan kieu mah teh dihampura atuh gitu Nah, beres nerangkeun hukum cai anu saeutik. Engke tinggal maju kana nerangkeun nyaritakeun hukumna cai anu loba. Kumaha ari hukumna cai anu loba? Wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'amu. Wallahu a'lam bissawab.